kata rucingan. Coba ye. Ieu teh aya kubang. Eta emang naon ku ngaranna? Loba ketingna. Tak kieu. Loba geus acan. Geus mulai sok. Loba ketingna tuh loba lauk. Tapi kami penasaran ti dia turun ulah. Rek kokodok, kami teh kokodok di dieu. Cik ngajaran ayaan laukan moal. Ngajaran tah penasaran kami mah. Ngan lamun keur liwat ka dieu sok penasaran hayang bae turun gitu cik. Menang moal. Ngan hayang nu gede, nu leutik mah jangan nanangan. Padahal sarua nu leutik di Ciwitan cenah, nu gede di Ciwitan. Tapi balikna hoream baseuh. Engke tah make sarung kami. Tuh menang tuh. Eta mah keting, eta mah hayang nu rada gede cik. Apa mah? Icing ulah noong. Ulah melong di dalam kamu. Dah, hayang apa rek ngeplok. Heula mang rek eta heula tah mang iping rek heula sakedo. Sok. Tuh ituna tuh dipake heula sakedo. Wah, urang rek turun. Nu ditu mah moal diala ieu. Rek nu gede. Ngajaran tah. Sok. Tuh. Rek ngajaran rek kokodok uing menang moal cik. Mun menang deungeuna, mun teu mah nya teu menang deungeuna berarti meureun. Bikin ka Bapak? Moal kosi. Oh. Ulah di kadinya kan bisi katincak. Awas sisi jalan. Posisi jalan cik apa sik hayang apa kami. Penasaran lamun liwat dia sok menang moal. Cik ngajaran. Awas tuh budak ulah sina kas jalan. Urusana kok di dia kenal sama arah supana cai. Aing penasaran hayang neuleuh ka tadi. Menang ayam moal laukna. Cik sia Darun. Hadiah kan ya, jikan. Menang dibere ku aing. Sok geus hilang ya, Run. Cing gerak ka dieu boy sairna. Sairna, Pak. Sobat bule, Pak. Ba, namut sok alungan ke Bapak. Cik. Tamang. Aing hayang apa? Kan penasaran teh nya. Kurang. Tuh. Aing teh. Kabina-bina teh. As. Beralau buat tapi. Itu berani. Pang etanana keting mang, pang pinter-pinter najek lauk mah tara beunang. Boncel ye. Boncel sok ka dieu. Beunang boncel ye kan itu kan. Oh heueuh. As. Wadah Bayang ieu cana mah. sok Pak, kuwi kan itu kan bikan. Cana tuh kan itu kan tuh. Mana naon? Tuh kan wadah cana. Cana. Tuh mau wadah eta wadah ieu. Menang cana euy. Hari ente. Boncel. Tah wadah kana eta. Be. Ya. Karena iya ya, Jang. Mbak. Nangan plastik gede ulah di luhur. Handap dia. Handap. Yang kana eta kan. Heeh, caian. Keun bae ketinggi mah. Arah. Heeh. Arah ketinggi yang nonton ieu. Heeh. Udah kena itu Bang jangan di kana nonton. itu kan. Lauk. Ini lain. Di dia tuh. Gampang. Cik, ai. Bolong di. Bolong. Terus ini namun naik di aja. Sit. Sit. Menang teh Jack. Ya, ribet. Ieu lauk loba keting. Emang keting mah tong ka jalan cicing. Sini. Turun. Anjing betul menang Jack kumaha deui? Euy. Yeuy. Eta. Nah. Man basik ieu. Cik, aing penasaran. Pemirsa tadi. Deuleu geura. Kan sagede kieu. Asugan teh galede. Sadut aing kadukanan. Tah, Emang eueuh liang di dia. tah. Pok ieu anu kan ulah. Mungkin sok bae. Ih, ulah. Deui ala ka dieu. Tah, kan awas. Wah, kapetel. Aduh, Bapak. Eta lilina.
Cicing. Bapak kene loh, Pak. Pemirsa, ini belum dapet nih, can menang nih. Sakit lobana lauk. Keting ngaranna. Gak aneh nggak bilang. Cicing bapak mau ditolong. Kita bikin. Cek biji. Itu, Pak. Pemenang jang, kebenang. Itu. Oke, itu. Elena, Pak. Pak. Itu. Dia. Ya, itu. Ya pemirsa tiba dia ya tengkok. Balik dia. Awas, cekel budak. Ah, si eta mah di ieuan. Nurus Mang kaluhur tuh. Menang teh. Salah. Cing. Menang. Siapa menang? Hese euy ah. Bener euy. Tuh, nurus kaluhur tuh. Nah, Jalan keong heula. Mending nu keong nu aya heula. ieu euy. Os. Ngan eta. Ting. Lah ketingok euy. Jalan lah keong. Kan ya. Urang itu tuh Mang, urang itu tuh, kan itu tuh nongko kena itu tuh. Julina kue nya Lain itu tuh. Nongko ngaranna kena kubang. kubangan cicing budak cekel. Lain kubang Mang itu tuh. Naon walungan? Itu tuh. Jadi tuh lauknya kayak itu lo banyak. Tadi seret. Tadi tuh seren. Tahun. Nongko ngaranna dikeprikan. Lah mah bener eueuh kalau keting kabeh ge. Kan bae keting oge. Hese lah. Atuh naon ieu nu eta wae, nu deket wae. Tutut we. Lah keong ieu. Jong dilolo deh ieu teh. Hese euy ngalah ieu mah euy. Settingnya. Hese keting Beura, Bu. Gue juga ratingan hidupnya. Duh, tadi itu betes tadinya. Sok kadinya kan suka be. Bu, kita tunggu ya. Sok tadi itu. Mulai ya. Benar tuh. Terus atau disiukan pernah lihatnya keting. Mang ya. Disiukan oge. Heeh. Mana itu barang disiukan? Teu beunang aslina ge. Terlihat. Aku yang tinggal di Tihana. Udah teu bi sana ka. Sama siung kamu nang hiji. Kamu nak 1.000. Jowi. So, Jowi. kuat. Aku aja enggak. Kemarin kunah rumah apa? Kumang ukuran anak keong. Aku nang. Geuning bet eueuh. Mana soraha. Dua sikit. Kita pikir iya. Tadi mana sanana? Lah sigana mun urang turun mah bisa. Bisa teh kalau Ya kumaha ieu teu meunang lauk ari kieu, Bos. Lauk ieu mah dengan jeung naon atuh euy keong bae. Keong lah aing mah bosan keong deui. di son dia tengah keong nu bekat beken cabeh dia. Ya. Ba. Itu dulu tante.
Yang berak yang mah itu mana bu kumahnya ujang ala lauk teu meunang lah. Itu. Tah ieu teh hama cenah hama pare karena pare urang ieu teh kana eta tapi lah bae kan bae dasar wa aya kudu boga rezekina naon ogenan cenah mah ada kadaharan sok bebas lah orang mah nekan itu ya mau di endin karunya teh amit-amit da geuning pare nage aralus ieu batu mah sok hayang diunran endin teu meunang lah geus teu zaman endin mah cukup doa bae mudah-mudahan saya parena geus kitu lah. Ikhtiar kumah zaman kieu mah lain zaman ikhtiar geus zaman senang. Contohna orang ikhtiar kumaha ayeuna hayang bapange jeung Inung di Bandung atawa jeung Lanceuk di Pangandaran atawa di Jogja atau di luar negeri teu kudu ikhtiar tinggal telepon ayeuna mah hakikat wungkul nu dipake itu ikhtiar itu sina kudu kana mobil itu ieu tinggal telepon cenah aya kuota kan bada kuota urang nu urang ieu eta mah tah tempo teu sina minta ka didinya kuota da urang ge boga kuota timun nih kuota nah ikhtiar tuh geuning sia mah cenah tadi ulah ikhtiar oh heueuh ari poho mah kanyat lah biang atulah ini ngalah keong tak keong cuang di sang saya di bae keong berak lah keong mah cuang di sate di lolone jeung tempe raos piceun tempena ayat tuh lah naik Kuning teh. Iya. Oke lah. Berak. Oh, si Sadu tuh gerak mau basuh naik Naik ke sambu basuh kana motor ka teh. Mama eta basuh lah. Oh. Ya malu lah. Jika bike itu. Tuh patah mama basuh. Yo. Deui. Tah. Jika bike embe. Ya. Ini kan dipijen. Lain bisa tebenangnya sakit lobana. Kalah dibikinnya kalau kita urang kana. Dah yang letik lah. Kela-kela aja rek nanya ya kuring ya bet dia sakit lobana eta lauk keting bet tebenang kumaha di eta. Nyao ngan pukul mah cek beja pangharesa teh ngalah keting mah hese rupana teh siga lele apa patilan ngan teu sabahaya lele keting mah danyar keneh keting mah di urang ayana teh tina naon mah tak baheula mah bra lauk bangsa urang itu ieu teh ayeuna mah eueuh di daharan ku keting cenah mah gitu Motor. Oh gitu, sok kitu na loba ieu hanapun teu ieu. meunang hiji asan aing ngararane euy menang kana menang cana sok tadi kira Teu jang. lamun lewat ka dieu teh sok ih lauk
sugan terek benang teu benang hiji acan biang yung ngalak teu mending kana ngalak heong lah anu gampang Anggur daging ya Jack lah wah lo bati ngobrolkeun daging kunaen berapa tuh nanti kabagi oh gitu aing mah kabari berak kabagi tina kurban dah awas cicing ke rumah awas cicing RT na dulur awas sok lah kabagi anak-anak betul buat tebrak daging domba cenah teu pareukieun da bagi domba cenah numpuk malah domba ledis meledis sapi ledis Kayak ini. Kamu picung. biang picung Mau. Di sungai Cepat pike. tuh jangan ragan tuh tuh ambil. iya cuma ngaladi keong ya sempot tah turun cekarinya tah awas tah riksa eta tah budak tah dia tuh keong mah tuh loba anak kertu keong kan eta teu gampang iya ngalah keting uing mah hora redam hemeng ararane eta ulana eta geura kotor betul boga pamilih-pamilih acan kumaha di tah tah dia ya geura sok tah kitu awas di jongklok semoga pamilih oh abong tadi nanyakeun oh eta teh putrana Bang Jack cenah putrana Om Jack cenah pengen sok aya cenah dina eta na konten sugan teh saha cenah eta murang kalih teh cenah saha nanyakeun tadi geuning keur anu nelepon si ieu hayang HP ulah dipiceunan bal tuh ulah dipiceunan tah ngalah keong kieu ya cuang diurab tuh kudu dipiceran iya nana henteu ulah leutik mah langsung bae digares jeung cangkangna ngeunah kieu tah udah aku Jack biang Rusak kelobana ieu. turun jang tuh kali tuh turun kira ulah kuno kitu nu jadi ku itu tuh daya mana maloncoran namun yang ngalimang menang kalam tekosi di menit 2 kali lah da tekosi di limang Jack ente mah da di limang di biasa limang Iya. heeh teu meunang betan lauk eueuhan jadi hese ngaran-ngaran eta mah kumaha di ai tadi cana mana hirup hese keting malah ari Jack ari bedana cana jeung bogo naeun ada cana mau kurana leutik aya nu gede ogenan angan ari cana mah awas jang motor cana mah identik jeung nusuk dina tuna akuarium pokona mah rada aya bogo aya boncel bogo jeung cana mah Son nih kena keong lah. geus di kolaborasikeun geus dikawinkeun sigana mah ya jang ya gitu gue eta nek arek keong ya gitu keur ngadongeng si Jack tah jadi awas beta cana mah cana Ulah suruh bal Ulah suruh lah. nah ente beda lah soal jeung sampo jeung budin bae budin sampe di lanceuk sajenis kene teh cana jeung bogo teh sarua lah keong sa habitat sa keturunan oh sabenerna mah ya tama siga nama etanya nu disebut naon ongko bahan kitu teh ngaranna aya etana geuning mapiana aya mapiana tapi dah emang bener ari cana loba jenisna nu bagus rantik memang baragus oh. eta mah koleksi cana bae pada bayong-bayong kene bogo bayong jeung boncel itu bogo mau syukuran leutik bayong leutik pisan boncel numpang badag eta boncel gitu. Jadi seru-seru kene
Kumaha tuh iya kan geus nyieun kalapa itu rek ngalak eta lauk beuteung meunang kumaha? Teu meunang lah concong melak nyong eta masakan keong bae. Masakan keong cong dioblang. Tuh bosen di oblang teh naon? Lobang diolah di anuan kalapa. Kecrok. Oh. Raos anu di sate di kumaha lah. Apa nama gitu. Pak, warna apa itu? Ya, pemirsa yang sok riut karena sabar namun baksa nguntan konten teh. Emang bener aya nu aya YouTuber tuh ka mewek nangan konten emang pusing urang oga nangan kuning jadi teu sagawaya. Teu asal-asalan ese naon pemirsa nu sok resepkeun kana konten nu kumaha di teangan itu ye. Padahal melalajuan bede nu kami ogenan. Cenah teu hayang-hayang teh bari peureum. Jadi lumayan nambahan durasi tongton ulah eta mangan 1% deui cik atuh pemirsa sing karunya gara ka urang da urang mah usaha aya nama ananya Menang jahit. Jack mana Oh, itu wadahan kan jijik ini tadi. betok mu anu nanya naon usaha cenah kudu nyebutkeun YouTuber heudah YouTuber lah ngeplog hese unu nonton itu ya paling puluhan ratusan cigera lah sok geura kumaha carana ya komen geura kumaha ya komentar kumaha carana loba nu lalajona cenah kudu bermakna heuda bermakna kumaha geus ngajalan nu camping Solo anger aya anu keur ngeplog ngalabancet anger aya nu bobodoran anger kumaha atuh ana leubatur mangan juta-juta ribu-ribu anu nonton kami mah masih kana puluhan kene ratusan kene cik atuh kumaha ya geura lah teu kudu komentar keun bae deui pirana ge ngaranna ge hiburan Eta tapi cidu eta bodas tak kitu. mana iya nah aja lah sebelah aing enggak penonton bangan bangan tadi lalajuan wae konten aing beurna goreng meureun ngan lah paduli deui ngecek ka batur nyebut goreng mana ge teh nyieun pan lamun araren teh ka nyen konten ku kami rek dilalajoan tah beranakan kamu nalalajo Eta teh betok tah. terutama nu sabrek karena masih saeutik itu Terus. ya aya nama kieu lah ngeplog sakieu heula nya Geus lah, geus. mau loba-loba cik ngajaran masih anu nonton teu sok tara nonton geura sok dukung cuang kieu bae lah ulin-ulinan oke boy oke girl see you dan see you when I see you I love me alright okay good on you Dia kocok di sana ya. Bersih. Pak, tuh, Pak.